Disur Kanjeng layak tianna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadha minal mal amin halalin amin haramin. Sami redaksina Sur Kanjeng layak tianna pasti bakal datang nyaan nya make lam nya make nun dua nana teh adawat taukid bikosamin qad innalamil ibtida wanunayit taukid wasmin ukida eta dua nanang ge taukid nandakeun bahwa ieu teh bakal bener-bener terjadi litahaqqukil wuqu' bakal terjadi ka manusia hiji zaman anu la yubalil mar'u bima akhadha minal mali amin halalin amin haramin. Jelema-jelema teu peduli geus teu aya kepedulian nu penting mah menangkeun harta dengan berbagai cara dengan menghalalkan berbagai cara. Insyaallah atau bahasa mar'u teh Sur Kanjeng umum min syagil umum al ismul mufradu al mu'arrafu bil alifi wal lami umum dek pejabatna dek rakyatna dek aparatna kabeh bakal aya hiji zaman anu manehna menangkeun harta menangkeun jabatan dengan menghalalkan berbagai cara dek haram dek halal teu peduli. Masya Allah mun carita pejabat nu kudu nguntungkeun rakyat kalah kangalap untung ti rakyat. Coba itu Masya Allah jalain isukan ayeuna geus kajadian pejabat teh gunana keur nguntungkeun rakyat tapi kalah ngalap untung di rakyat. Pejabat teh kuduna mamere duit ka rakyat tapi dibalik ayeuna mah kalah pejabat nu ngalah duit di saha di rakyat. Loon ta pejabat. Masya Allah carita jabatan hayang menang jabatan nyogok hayang untung gede nipu. Masya Allah zaman kiwari asana geus terjadi ya. Jadi layak tianna zamanun nu ieu teh nu dicaritakeun ku Nabi 14 abad ka tukang asana geus kajadian ayeuna. Buktina jelema bebeakan supaya menangkeun dunia udasar kahayangna menghalalkan berbagai cara dek nu haram dek nu halal dilakonan teh. Pedagang ngurangan timbangan patani atuh ngalah tanah batu karyawan nipu kanu jadi bosna ngadolim kanu jadi karyawanna. Ayeuna mah nu penting boga duit bati gede kajen kumaha dek halal dek haram dilakonan bae. Masya Allah tayyilah berarti terjadi layak tianna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadha minal mal amin halalin amin haramin. Jadi bakal terjadi zaman seperti itu ayeuna. Mudah-mudahan ya urang ku berkah na ngaji kan insyaallah ku dibuktikan Allah ngersakeun urang daek ngaji urang daek leumpang ngaji urang daek ibadah berarti aya dasar asupan gizi atau makanan anu asup kana awak urang teh berdasarkan usaha anu halal dampakna urangna daek ibadah. Ayolah mudah-mudahan urang sadaya jaga ku Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari an Abi Hurairah wallahu a'lam bissawab.